Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Amma ba'du. Ameh tereh barat. Al-Mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para santri, bil khusus pimpinan urang sadayana, ketua MUI Al-Mukarram, dan dihormat Ibu Kades, Kades sadayana setap kantor desa Surakarta. Alhamdulillah menekan berita di Kapolsek Pagambari garis miring Habib. Sini Habib ya Pagambari. Rating Desa Sukakerta tertinggi sakacamatan Kabupaten. Amin. Simkuring jauh-jauh hari tos ngobrol ke Al-Mukarram di Sukawening simkuring wios tong di pasihan acara genah keneh ngupingkeun komo mubaligna awewe disebut mubalik go bari saurna cenah can gaduh caroge batak Sukawening mah teu jauh ti panggung bedoge ngintip bener. Simkuring ditolak wanjana, ternyata simkuring tercatat di warang sambutan tim kudu ngawangkong naon disambutan. Maka simkuring ngadawan itikat kenbae lain rek ngobrol panjang ieu mah bisi katanyaan ku Soekarno jaga di kiamah, bisi katanyaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke depoe kiamah ari maneh cenah meureun milu Agustus teh kunaon. Maka simkuring bisa mempertanggungjawabkeun kunangtung di ieu panggung. Jadi simkuring nangtung dina ieu panggung hitung-hitung balap karung we. Leres kaum muslimin anu mulia rahimakumullah. Alhamdulillah gebyar peringatan 17 Agustus sanes di Sukakerta wungkul di Sabang sampai Merauke sa Indonesia khususnya Sukakerta. Malah Sukakerta mah sok aneh wae naon teh omong Agustus tapi bulan September hayang mencile ti batur ya. Urang luruskeun ditingali tina segi agama. Sebab upami ditingali euforia peringatan 17 Agustus sangat meriah. Saur Jang Haji Iskandar teh mah geus bosen nempo jelema cenah. Seminggu atuh aya nu ngeluh nya duit cenah. Budak minta duit wae. Urang luruskeun
urang sadayana raramean model kieu aya nu balap karung, aya nu panjat pinang, aya nu poli, aya nu adan, aya nu kori. Mara adan jeung kori ge beda ti batur. Kang Haji Ridwan ngilu kori. Sadayana ieu taya lintang niatan dina manah bunga kana rahmat jeung padol Allah. Wihan deui bunga kana rahmat jeung padol. Dari bunga kana rahmat jeung padol Allah diperintah sanes ku hadis deui kang ku Al-Qur'an. Allah ngadauh kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bejakeun ku anjeun Muhammad bi fadlillahi ku kurnia Allah wa rahmatihi jeung ku rahmat Allah fabidzalika falyafrahu padol jeung rahmat Allah kudu dipika bunga ku urang sadayana. Jadi meureun simbolna urang raramean anu euyah-euyahan saminggu teh sejakeun sejak bunga kana padol jeung rahmat. Diantawis padol jeung rahmat Allah teh kamardekaan Republik Indonesia anu kasabarahan cing 78. Cek saha kemerdekaan maka disebut padol jeung rahmat Allah, lain cek abdi, lain cek kepala desa, lain cek Presiden Jokowi, tapi pelaku sejarah kapungkurkan. Cuknya ditiro Teku Umar Pangeran Diponegoro, khususnya para pelaku sejarah kemerdekaan anu dikuratkeun dina muqaddimah Undang-Undang 45 alinea katilu manawi telepat kieu ngawanggongna. Qala Soekarno, atas berkat rahmat Allah, lain Tuhan deui kang Allah, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ketika Soekarno berkuasa, rugruk diganti ku Soeharto rugruk. Undang-Undang 45 tabu teu bisa dirubah. Tapi ketika Soeharto lengser, maka Undang-Undang 45 diamandemen ku para MPR. Ngan sepakat sadayana MPR jeung DPR, muqaddimah Undang-Undang 45 teu bisa dirubah. Pertanyaanana kunaon make teu bisa dirubah? Sebab aya pernyataan pupuh-pupuh Republik Indonesia nu kaluar tina hate nu ikhlas bahwa kemerdekaan teh mutlak rahmat Gusti Allah. Jadi ibadah teh. Maka lamun ditujukeun urang seja bunga karena rahmat jeung padol Allah, balap karuna ibadah, tarik tambangna ibadah, maka anu pingsan segala, untung teh maot teh. Ibadah teh. Tentang ibadah mah kudu teu ka pingsan gitu kan. Nikmat merdeka teh kan nikmat. Merdeka teh mangrupikeun puncak kenikmatan pikeun bangsa Indonesia. Sebab lamun noong sejarah ke belakang sateuacan kemerdekaan Republik Indonesia, hirup urang teh cenah susah. Dahar teh bodogol cau, ari ayeuna mah boro-boro bodogol na cauna ge teu kadaang. Make baju lain cara ayeuna, bisa balanya di online teu boga jang mayarna, aya Bang Emok nganyuk. Aya istilah baheula mah samping karet baju karung direret jika nu burung.
tapi dibalik eta bahasa ayeuna mah baju karung samping karet nu burung loba nu ngaleret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.